Alhamdulillah sakieu ge Gusti rezeki ieu teh nih kan. Rasakan ah. Gimana deh, Den? Istirahat lah, weh. Aduh, bangkot teh. Cuk aing oge naon tadi ulah semputan dina kebon cengek, jadi we ngaperi. Sia aya naon teu geus dibeurik bagong we. Oh, nu bogana mah teh ka keciri teu. Teu teu ciri ah. Sieun-sieun teuing nu bogana lawan. Lawan barudak euy ka mana euy ka dieu nya euy. Paling ge doon ka belah kidul meureunnan. Oh, meureunna den nya. Soalna panang urang mah kakaler main mah ka kidul dari lompatan teh. Ah kayaknya bakal panggil lah. Lah ge bakal di lemur ka panggil lah. Kayaknya kumaha tuh? Istirahat. Lapar. Ya duit itu teh euy. Mana duit ah? Duit aneh. Ayo kok geri. Jadi orang jalan heula Den. Jadi mana bisa duit palsu. Duit palsu duit Duit asli adon ieu mah. Cicing tok kerabar-rabar. Tuh pan ieu make kacamata heuh. Tuh, tah kacamata tah heuh. Nyirikeun duit palsu mah kieu don dikes-rikes. Tuh. Benar. Dikes-rikes ya. Bukakeun deui. Asli ya, aslinya. Asli. Tuh. Pupus teh kacamatana. Tuh, asli goblok. Oh, benar. Cek lah ke siap lah. Aden. Ya di dorong nah tapi lupa doang. Aneh ini. Lupa. Ya. Aneh euy. Sebenarnya eta maneh. Dan di mana? Mana sabaraha don? Ya itu bola goblok. Mana sabaraha? Anu 100. Bagi 2 pokoknya mah tayangnya kok. Pan ieu mah milik urang duaan meureun don. Berapa itu? 600 bang. Oh, berarti 200 uang dikeun 200. Tadi jadi gitu. Aya panjang kota don. Lumayan ya nya. Aya jelema teh nya Nomor aja nah aja tuh kumaha don nya. Ting itu bagus teh teka-teki itu Ah, menyalurkeun kudu loba tuh. Tapi itu tak pakai anu maculan itu tak pakai anu maculan mereka melak suku. Oh nya. Mau gitu nu buah kebun suku dia. Bisa jadi. Bisa. Baiklah kalau mun misalnya air nu nanya kemang kayak orang bikin nya. Orang Kalau bikin. gue manehnan ke merenon itu Jang urangnya. mereka ngarok-rok acan mah Bisa jang naon itu urang mah duitnya. kajenting buka duit putih gitu tapi halal gitu deh nya. Pulau bakil tapi haram pan Itu mah. dipapekeun ke urang? Hah? Oke deui ah mah baik sama. Gapekeun teh. Mungkin nanti bak eueuh we mun Ya masalah. pokona mah ieu heula we bisi aya nu neangan ka dieu. Urang bikin. Lain dia duit saha deh nya euy. Tuh yang orang eta apa don? Ah yang meureun milik ke jang urang meureun. Milik nu teu disangka-sangka meureun nya. Heeh. Papekeun atuh di urang teh duitna. Lah aing teu percaya aing Bukan moal dikeun buru. Keteuna neangan boga na Moal ke teu bisi dibikeun. capaan ke maneh teh capaan pamajikan aya di urang mah pan bisa maneh nyuputkeun cepet-cepet mah bener dikeun sok. Ya ieu tah urang nitip duit urang heuh. Heeh. Kade ulah tahun ulah di korupsi ah. Ayo ke mana tuh, Den? Ya ini mah urang lompat. Ah, siapa gitu nya. Kira-kira mah, ya kira-kira nih. Urang 400. Naon eta rame-rame ngomong-ngomongkeun duit. 400 300 sebenarnya. 400 kemana 300? Iya. Kala. Astagfirullahalazim. Pesa kurang bolong bawa duit kurang geura eta euy. 100 lah bae. Tah aing 300. Urang 400. Naon teh Kang rame-rame ngomong-ngomongkeun duit. Tadi abdi teh makan keur itu menak duit. Kela-kela abi teh tadi teh mesekan duit. Oh, ngaku-ngaku Sumpah demi Allah.
tos naon sok lamun misalnya bener-bener nyarinya Tos naon Sok. sok. Tadi teh soalnya ngicel suku. Heeh. Lewat saung tadi teh. Hah? Pas tadi ngadangu rame-rame duit gitu pas dicampaan dina pesak abi. Duitna sabaraan duitna. 700. Nya sabaraan salamarna. Ratusan bareureum. Oh, don berarti bener don. Ratusan mah don 700. Bikin itulah Den Bikin karena Den bae. Duh, aing mah don aya mengih duit. Dibikin di kanu ieuna kanu bogana. Bae lah kajiannya Bukan bikin. Den lain milik kurang beureun Den lah. Bikin. Kela milik kurang beureun leuwih gede sikat dieu meureun. Ya Kang ya. Mendingan leutik halal lah manfaat. Kela orang eta heula nya bisa Sok, kurang. tahu. 1 2 3 4 5 6 7. Tuh Nah, bener kan 700. Udah hari abdi mah pan jalmina jalmi teu ngabohong, jalmi bener. Kita habis jerih payah gitu. Ya abdi ge ngaraoskeun kan ieu kacang. mohon abdi ge jalmi alit ngaraoskeun. Kieu atunya Kumaha Kang? rasa ucap terima kasih abi mah kanggo sareng ka akang gitu Ya, duaan. Ieu we kanggo duaan. Aduh. Puntenna abi teh tiasa masihan ageng. Nya tuh kan ngatur nuhun pisan Ya nya. sami. Abinya. Oke deh ulah-ulah Duh, punten we abi teh geus. Tadi eta bolong deh. Kang mangga Kang, hatur nuhun nya. Merenam milik urang teh sakieu merenam leutik. Tapi tapi mah halal, gitu halalan manfaat we nya. thayyiban. Urang 50, maneh 50. Kep. Pesakan kurang ku maneh? Kumaneh lah pesakan. Kurang? Heeh. Ayo ah. Ya balik ah. Ya. Hasil pas. Serap tadi dia. Oh, kalau gua geus kapang ini kudu boga we. Kuno bogana di sini. Ya, leutik gitu tapi halal gitu deh nya. Ulah-ulah loba kieu tapi haram pan. Ya terus papekeun ke orang. Hah? Kedeui ah mah baik mah. Gapekeun teh. Mungkin nanti bak eueuh we mun Saya bukan mana. Ya heula we bisi aya nu neangan ka dieu. Heeh. Kurang-kurang bikin jadi kieu Den. Ngan tanya heula di duitna sabaraha leungitna. Oh, gitu bisa baca bohong main bener teh pan loba nih. Jadi kieu Den. Misalnya dibikin ku duit maneh heuh. Misalnya maneh diberi gocap, itu maneh gocap. Bikin ku urang. Mun ya bojeng kok goblok siang kalau bojeng Goblok tadi goblok bisa ke memeh ka kebon pan urang. Aing ngampune. Nyari jeung jengkol yang sama jeung asin wah. Miraraan. Nikmat atuh eta mah. Kena jengkol di kamari. Ayo ka mana tuh ya? Pados saya jengkol. Ayo ka mana yuk? Aing mah urang dieu we. Orang Kawan dirinya. Nyapa teh? bohong gitu. Bohong lah. Ngaku-ngaku eta Sumpah mah. demi Allah.